diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalekeun. Ya. Aya rek eureun mah dikendangan. Lalampahanna teh rarasana teh paralon kene. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh. Daek kikituan sia teh si lain teh keur salalagur. Da keur gering aya panyakit nomborah kikieuan ieu teh moal lah. Da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh. Ulah waka kae jalanan di dieu we heula uruskeun. Ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdiekeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu kurang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu ngajang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangan akal jeung elingan cek kurang sunah da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi saking tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon lain cek dewek cek si lain dan dewek menanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh pieu lagu Wangsi Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsi Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng keneh kana Nabi Adam dina lagu Wangsi Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing selain teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan misile ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah
orang oge atau hirup di zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh iklan zaman nginung ka waktu mi bapak ka hapen cicing dina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pe ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh guru nyung jalan dapur atuh puguh we dewe hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sangga mah teu naon uikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak aing teh lapor teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu ana teh ala ampun alah aduh mana we teh aya nona igun iya alah hapunten Shalmet nya nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun Super Shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu moni ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparut mah diproses kene acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we